Kang, Bayana imah Pak Haji nu ditonggo ek dijual bener? Nya ek dijual. Kapan aya tulisan anak dina pagerna? Asa eueuh Akang, eueuh tulisan imah ek dijual. Aya tulisan dina pager dihareup. Eueuh Kang, eueuh tulisan imah ek dijual, aya ge tulisan dijual cepat. Jual cepat teh maksudna jual imah eta gitu. Atuh da salah tulisanna jual cepat. Kudu mah tulisan jual imah gitu. Jadi batur teh ngartieun. Kabeh ge geus pada ngarti nye, kabeh jelema geus paham. Lamun aya tulisan kitu jual cepat berarti rusuh dijualna eta imah teh gitu. Kalau artieun, geuning buktina abi teu ngarti. Jadi nyawa teu ngarti. Atuh mun batur ngalartieun mah, berarti geus payu imahna. Badinya ya. Atuh beuli we ku Akang pada makan. Ek teh mana duitna atuh meuli imah gede gitu. Ai iro. Kapan nu jualna ge cepat Kang, lain imah.